Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Neng Herlina dina program Warta Basa Sunda. Pamiarsa, aya warta naon dina dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Organisasi nu aya patula patalina jeung atikan, paelmuan, katut kabudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atawa leuwih dipikawanoh UNESCO geus nangtukeun yen tanggal 21 Februari teh mangrupakeun Poe Basa Indung Sadunya atawa International Mother Language Day. Nu jadi tujuan utamana nyaeta pikeun ngamumule sakumna basa indung atawa basa daerah nu aya di sakuliah dunya. Eta hal teh payus jeung Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2014 nu mangrupa parobahan tina Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2003 ngeunaan miara basa, sastra, jeung aksara Sunda. Tisaprak aya katangtuan kitu, ampir kabeh nu mibanda basa indung atawa basa daerah unggal tanggal 21 Februari masyarakatna obyag ngarayakeun rupaning kagiatan minangka mieling tur ngareah-reah Poe Basa Indung tea kaasup di Tatar Pasundan. Kagiatan nu diayakeun di sawatara wewengkon di Tatar Pasundan kayani ngayakeun rupa-rupa pasanggiri nyieun meme nu eusina mangrupa mieling Poe Basa Indung, war pangajak ka balarea sangkan miara tur ngagunakeun basa indung ngaliwatan bender jeung saniskara kagiatan kasundaan sejenna. Kutarekah kitu dipihara prasa urang Sunda leuwih deukeut jeung basana. Kapan ceuk papatah kolot ge anu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusa lintang ti basana, moal aya deui anu bakal apal kana basana lintang ti bangsana. Munggaran di peelingna Poe Basa Indung nyaeta tanggal 21 Februari tahun 2000 tur saban tahun ditalungtik kana kalumangsungan hirup-huripna basa katut budaya salam dunya. Tina hasil panalungtikan salah sahiji lembaga nu mibanda kaahlian pikeun nalungtik kalumangsungan basa sa alam dunya, Sumner Institute of Linguistics, katangan leuwih ti 6.000 basa sa alam dunya masih kene digunakeun dina campur gaul sapopoe. Anapun basa Sunda tina hasil eta panalungtikan ditetelakeun digunakeun kene ku 27 juta panyatur. Tetela rea keneh nu ngagunakeun basa Sunda. Mugia bae basa katut budaya Sunda di alam kasajagatan tetep nanjung. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur warta dina Wanda Basa Sunda danget ayeuna, simkuring pun Neng Herlina amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.